Araneut bandros ikur pais kadal pais entok ka ibu yeuh. Urang mabok bandros. Yang aya bandros tuh ya. Tuh. Bandros. Siap, sebaran Nah, orang banyak pengumpul tuh. Aduh, boy kau ya, boy. Halo, Iya yang bebek aya naon? di mana ya sawayang bebek? Aya urang ngungkul kunaon kitu ya? Orang sepertinya kangen ka ayang nih. Oh, nya sok we ka imah ka dieu. Assalamualaikum. Bebek. Salam. Ya, orang penyesakan baju ke ayang. Anjing. Bukan teh bener, we kangen ka urang teh. Ya baik, kumaha orang kan orang tuan putri yang jadi bebas kumaha orang we nya. Ngerti ya? Heeh, tapi di mana-mana ge eueuh raja nu dititahannya seuhan baju. Aduh. Ki, Weh, kunaon mana Ki? Jika lulus gitu, cendahar. lain sadar bro, urang teh boga penyakit darah rendah euy. Subaran can. Geus aya perubahan mah, baru perubahan. Urang boga obat Ki. Kira daguannya. Heeh. Kala. Tahu sih ngajak lu ke aing? Itu pan mana cenah lancageun. Tapi panggil namanya dari darah tinggi ya kan. Neng, mereka mana? Naon? Latihan jumba ya seksi nanti. Halus kan mukanya. Oh, iya satu. Tapi tong capek teh nya. Emang kunaon gitu ah? Ye, Neng, di mana-mana oge, awalnya lebih lemah ti lalaki. Salah ah. Nya kuatan awewe daripada lalaki mah tuh ngaco. Nah, bisa gitu. Ya lamun awewe nya kamana-mana mau gunung dua. Jeung tanggal-tanggalna nah lalaki jika mau manuk hiji. Ndogna dua leutik deui siapa? Oh, beda. Ayo mana dah, aku ada orang lah. Kayak bisa aja duit ngilu das ya. Sumpah ya, udah hari video. Nah, Bismillah. Boy. Ayo tadi bahas tengah doang lah. Ayo minum doang lah. Nah aja, macam anak pas minum, main game ada selak, minum. Iya. Ngeus sayang, putus ah. Oke lah Neng, jikalau bersamaku kamu penuh dengan luka, maka pergilah dengan si Eta yang penuh dengan panuan, kalus kutil, kurap, bisulan, dan gata-gata karajangan. Gandeng. Dulu aja deh. Tangan ini ya karena beli kita sekarang sudah. Man, kalau namanya, bisa jadi kurang sudah. Ada dulu, gue sama mana mana, dia nafsu. Woi. Kapan Neng tekan daunnya? Naon nih apa ah? Tah kamar teh urang santer galon kosong, geus diisian can. Lacan di antara terus kayak mau urang. Terus kayak urang rek bawa deui galon kosong kayak mau aneh, isian heuh anterkeun. Ih, sudah ntar ngagombal. Ibaratnya kieu anjing emang bu ompol, saya nu ngompol di dia euy, kita tempatnya kurang sok dipake dagang.
Sendal di hiji. Sikana ieu coplok sendalna ieu. Tangan kok aing jelema na kitu. Pada naros. Ya. Hari anu papang diri itu sahanya. Aing apa? Nu laras terang teu. Tadi di dieu. Ya. Terang teu sa. Apa? Ya itu sendal ke mana? Ya eta duka. Ieu sana sendal. Oh, nya. Si anjing berarti si anu mau gitu.